Salajengna wayajibu pihak ta'ala al-wahdaniyatu. Wayajibu jeung wajib pihak ta'ala di hakna Allah ta'ala naon al-wahdaniyatu sifat wahdaniyat. Hareutina teh tunggal. Bizati dina zatna wa fis sifati jeung dina pirang-pirang sifatna wa fil af'ali jeung dina pirang-pirang padamelanana. Wa ma'nal wahdaniyati bizati jeung ari makna wahdaniyat bizati eta annaha sanyanyana zat Allah ta'ala eta laisat lain Allah ta'ala eta murokabatan anu kasusun-susun min ajazain tina pirang-pirang juz muta'addidatin anu bing-bilangan. Tos sakitu lah. Anu kagenep tina sifat anu wajib di hakna Allah ta'ala teh nyaeta al-wahdaniyatu. Bereskan kamari hiji wujud, dua qidam, tilu baqo, opat mukhalafatul lil hawadisi, genep qiyamuhu binafsi lima qiyamu binafsi. Tah ayeuna nu kagenep nyaeta wahdaniyat. Maksudna wajib cek akal Allah ta'ala teh tunggal. Wahdaniyat tak tunggal moh dina zatna dina sifatna jeung dina af'alna pirang-pirang padamelanana. Mustahil cek akal Allah ta'ala bing bilangan moh dina zatna dina sifatna atawa dina af'alna kitu eta teh hadirin wal hadirat. Jadi nu dimaksud yen Allah ta'ala tunggal dina zatna teh nyaeta ta ieu wawana wadaniyati fi zati annaha laisat muraqabatan min ajazain muta'addidatin. Kayaning zat Allah ta'ala teh eta lain zat anu tersusun atau anu kasusun-susun tina pirang-pirang juz anu bing-bilangan. Bohna saperti ayeuna kasusun-susun tina sirah, tina leungeun gitu, tina suku. Tah ieu teh juz anu bing-bilangan nu kieu teh disebutna teh kam mutasil fi zat, kam mutasil fi zatnya. Sakumaha anu geus diterangkeun dina sifat mukhalafatul lil hawadisi tah ieu nya falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu zalika. Tah jadi mustahil cek akal Allah ta'ala teh kasusun-susun tina leungeun, tina panon, tina cepil jeung sajabana kitu eta teh hadirin wal hadirat. Kantun wa ma'nal wahdaniyati bis sifati wallahu a'lam bissawab.